wa darul akhiratu desa akhirat kampung akhirat khairul lil ladzina yattaqun lebih bagus ka jelema anu sieun kana paharaman eta teh haram sogok penjogok urang inget darul akhirat embung eta teh haram lantaran eta teh korupsi embung eta teh haram eta teh lantaran pajak embung mun inget ka darul akhirat khairun nyana teh moal daek ngadahar duit nu haram. Afala yaqilun apakah nyana teu berakal eta kiai-kiai apakah nyana henteu ngarti eta DPR apakah nyana henteu paham eta pejabat-pejabat padahal eta haram kok terus bae. Billahi minasyaitonir rajim. Datang pemabokan ti Yahudi, datang pemalingan perkorupsian ti Yahudi. Ya datang ka isme politik nu aya di Indonesia, politik Yahudi, perekonomian nu aya di urang perekonomian Yahudi, budaya nu aya di Indonesia budaya Yahudi. Di urang teh geus berbudayana budaya Yahudi lu sabenerna mah masyaallah naudzubillah min zalik. Lamun eueuh kiai-kiai anu ceramah muludan rajaban anu ngayakeun pengajian-pengajian wallahu a'lam. Untung masih kana Eki Fudoli. Deres keneh. Deres make maksudna make ceramah-ceramahnya na jelema kan ngadenge make sanajan nya nama teu make tuh kumaha deres kene masyaallah karim di samping eta deui Allah nyoba wasaiat dengan kejahatan-kejahatan kegorengan-kegorengan dibere siksa tsunami dibere siksa angin beliun dibere gempa bumi dibere paila dibere macem-macem penyakit maksudna Allah mere kanikmatan maksudna Allah mere siksa la'allahum yarji'un harapan Gusti Allah dibulang baling ku Gusti Allah dibere nikmat dibere siksa kebagusan kegorengan kejahatan kehadean eta teh supaya nyana ingat balik tina kapasekanana menuju kesolehan iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harapan teh kos kitu. Eta keur ka Yahudi keur ka urang ge sarua. Kuari urang ti leuletik teh sehat-sehat ke waktu-waktu dibere muriang. Tek maksud Allah supaya ingat kana jeung sia. Kamari mah huntu teh mani rapih keneh deuh barang kuari huntu teh masyaallah barang ngadahar uli kotrek cek cek jana ieu uli kunaon aya keramikan uli heran aing mah ieu uli aya keramikan ditereuy bae horengan barang ngaca huntunya na hiji dianggap keramik kunyana coplok geus kuari mah gareham geus eueuh di dieu geus eueuh kamari mah beuh ngadahar anu teuas-teuas boro-boro jengkol siki asem ge kuat kuari mah geus teu kuat nyana maksudna ditegor ku Gusti Allah lain sia ta huntu nu aing inget sia ka aing nyeuna kamari mah ceuli ngadenge pohara jasa berbagai suara-suara urang dek ngadenge seni Sunda ngeunaheun urang dek Betawian ngeunaheun okak ekek kemudian urang ngadenge band ngadenge orkes rock and roll dan lain sebagainya suara-suara ngeunaheun sia sageunahna bae teh ceuli nu aing sia mulai sababna mah macem-macem kapanasan teh tidagor teh gering panas teh dek bae kurang kuari melegpag ceuli ngomongnya aduh dok nggak kedengeran apa-apa dok ini telinga saya dok korek-korek udah terlain cager makin bahaya makin kaditu makin makin tekadenya orang nyarakan dokter goblok ta dokter kamari mah gercan ka dokter aing aya setik bakari mah geus sating eueuh maksudna naon nang Allah supaya naon inget lain ceuli sia nu aing sakedeung deui boro-boro ceuli nyawa sia cokot sok aing mata nu kamari mah dedeleuan urang barang beunta bos satengah dunia kadeuleu begitu urang deuleu di Singapura macem-macem jelema aya begitu urang deuleu di Ambon nu hararideung aya deuleu urang di Bali beuh nu lalancip kikiran aya deuleu urang di Bandung masyaallah make kebaya weuh parahiangan masyaallah mantap jasa deuleu pamajikan urang jibrud kadeuleu ku urang kadeuleu mata cak Allah sia lain nu sia ta mata nu aing awas sia ku aing dingerikeun sia tak saeutik mulai rada ditrahumkeun mulai rada ditekadeuleu ka belah dituna teu kadeuleu lain nu sia nu aing gering lah urang jantung lah kemudian paru-paru lah kemudian beuteung lah dan lain sebagainya lah
eta ona masih kena deres aya anu awakna sehat nu hiji dat teu fungsi ieu mah pan puyeng kana hulu duit boga awak sehat tapi teu fungsi kuari ge aja mana dirahasiakeun tapi teh belah kenca sih tukang urut ge geus teu mampueun tukang ya Allah iya maksudna lawan supaya ingat la'allahum fakhalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab fakhalafa maka datang sebagai pengganti min ba'dihim sabada para Yahudi khalfun jalma-jalma anu ngagantian bapa moyangna yane generasi-generasi kadieuna sebagai penerus warisul kitab anu ngawaris kana Taurat nyana ngomongna nyekelan Taurat di Yerusalem nyana ngomongna nyekelan Taurat di Israel nyana ngomongna nyekelan Taurat di berbagai negara Yahudi teh nyekelan Taurat ngomongna masa kumaha Nasrani nyana ge nyekelan Injil ngomongna karitu generasi-generasina yakhuduna radhal adna anu nyana nyarokot kana banda-banda inu hina padahal mah jelema lamun nyekelan kitab Taurat nu asli kudu anti dunia jelema lamun nyekelan Injil nu asli kudu anti dunia sakumaha jelema nyekelan Quran nu asli kudu anti dunia tapi ieu mah nyana ngomongna generasi penerus kami tetap nyekelan kitab Taurat tetapi kunaon atuh nyana mak korupsi nyana nu ngayakeun riswah sogok nyogok nyana nu ngayakeun padahal nyana ngomong kamilah pewaris nenek moyang kami nyekelan kitab Taurat apakah kitab Taurat ajaran Kanjeng Nabi Musa seperti eta teu nyana ngomong kami pewaris Injil kunaon atuh kuari maling nyana korupsi nyana mabok nyana riswah sogok menyogok nyana masyarakat anu dicokotan teh duitna naon kadang-kadangna pajak nyana apakah dina Injil aya aturan kos kitu teu aya bohong ajaran Allah maka bege sarua jeung dina kitab Al-Qur'anul Karim iya keur cerita Yahudi anu pewaris Taurat cerita Injil pewaris Kangjeng Nabi Isa alaihissalam Nasrani pewaris Injil sarua urang ge ngaku nyekelan kitab Al-Qur'anul Karim tapi maling aya di urang sogok aya di urang riswah pajak aya di urang ieu ngan sakadar ngomong ngabau-bau sungut doang nyekelan Al-Qur'an warisul kitab pewaris Taurat ternyata teu akur jeung aturan Taurat warisul kitab nyekelan Injil ternyata teu akur jeung aturan Injil warisul kitab nyekelan Al-Qur'an ternyata teu akur jeung eusi kandungan Al-Qur'anul Karim ya khususna para Yahudi masyaallah karim nyana nyokotan kahinaan harta-harta banda bari katololanana nyana ngomong kieu wa yaquluna sayufaru lana kami masa najan nyokot duit negara kami masa gajan sogok menyogok kami masa najan nyokot pajak eta teh sayufaru lana ma fa'alna kami mah bakal dihampura ja pewaris kitab Taurat sangeunahna bae Nasrani ge kitu keneh mah nya kami mah sanajan zina sanajan maling sanajan mabok sanajan sogok menyogok sanajan pajak sayufarulana komo kami mah dosa bisa dibeli ditebus mana aya sih dosa ditebus nginaheun amat dosa bisa ditebus nu sugih mah atuh bener moal ka neraka isa ngeunahna nyana ngomong keun eta Yahudi Taurat keun eta Nasrani Injil iya deui Al-Qur'anul Karim pipilueun jelema nyekelan Al-Qur'an Masya Allah Karim dibaca Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab
dimusabakokeun Al-Quran jangan rasa warisul kitab, diartikeun Al-Quran jangan rasa warisul kitab, dibaca komo bulan puasa mati isuk datang ke sore, ti sore datang ke isuk jawarisul kitab. Tapi ternyata horenganan nyana sekedar nyokotan barang hina, dimusabakokeun ge lain jang nanaon nyokot pialana, jurina ge nyokot si etana. Kabeh kuari mah Quran teangan sakadar dipamerkeun tetapi teu dipake, tetep bae pajak tinggal pajak, sogok tinggal sogok, korupsi tinggal korupsi. Naon hartina warisul Quran? Iya Yahudi nyana ngarasa pewaris Taurat tapi teu akur jeung aturan Taurat, bahkan ngomongna deui sayughfaru lana, bakal diampura kami mah sangeunahna mah sanggup kampura. Bahkan wa iyatihim maradum misluhu yakhuluh, lamun datang deui ka manehna banda-banda dunia anu hina model nu tadi tetep bae dicokot deui nya geus boga ku ari 100 juta aya deui hancenganeun 100 set basi kada dicokot nya geus boga 1 miliar ku ari teh aya deui anu mere nu nyogok 1 miliar dicokot deui bae nya padahal mah korupsi teh geus 1 triliun aya deui liang jang korupsi 1 triliun dicokot keneh bae nya ku ari mah pajak nyokotan dina pajak teh geus aya saeuheuh masih keneh nyokot 2 keneh bae. Dek kumaha coba? Wa iyatihim aradum mislu yakhudhu. Orenganan eta geus aya dina Al-Qur'an geus ngajelaskeun kos kitu ulah kaget. Pajak nu aya di Indonesia boro-boro sa Indonesia sa Kabupaten Tangerang ge wallahu alam aslina sabaraha. Disetorkeun nama sakean sabodo kumaha nya bae saenggeusna aya sakean 4, koma sakean 5 sakean tapi nu di bangkuna sabas kumaha nya bae encan deui korupsi tina proyek-proyek lain di Tangerang bae Serang Pandeglang sakuliah ing Indonesia nya geus sebeuh sabenerna 10 triliun tetapi aya deui masih keneh korupsi keneh bae koreng geus aya di dieuna Yahudi mah kos kitu panjana mah lain Yahudi nya ngekor ka Yahudi wa iyatihim maradum mislu yakhudhu kitu bae terus. Nu mantak kuari orang neangan kiai nu pinter ambalayah lobana tapi coba neangan kiai nu embungkeun disumbang ku pamarentah ta eta kiai nu asli mah aya cenah di lumburnya nama telok disumbang nya nama teu kapake sakali dia disumbang minta deui nya nama sia da iya deh neangan nu baca kitab jago loba neangan anu nyaritakeun urusan hukum ambalayah coba neangan anu embungkeun dibere ku pamarentah ta eta mah hiji. Eta mah hiji. Asal kiai mungkin dibere ku pamarentah eta tuturkeun. Lamun kiai mundaikeun dibere ku pamarentah ulah dituturkeun. Sakitu bae geus. Tamalacin sia kajian hukum age. Ulah sok kitu cenah kiai, sombong amat si kiai. Sok sembarangan bae. Pacar namanya na getruk dibere meureunana. Aing mah dibere geus saeutik. Aja diterima ku diterima. Aja dahar ku kiai urusan aing teh mah tarakeun ka sisi-sisi ka belah dieu coba ge saha nu sok ngadaharna sia eta keneh bae ji embung ieu mah kajian kumaha ge sebab naon izin ka Allah engke kumaha mun ditanya ku Allah sebab naon eta pajak adalah getih masyarakat nanah masyarakat manya kudu nguyupan nanah jelema tih nu mantak diaji Al-Qur'an, diaji kitab hadis Kanjeng Nabi. Pohar hebat jasa. Urang mun ngadengekeun mustalahat hadis teh jago jasa, mustalahat tafsirna hebat jasa. Urang nyaritakeun fikihna beuh, usul fikihna jam'ul jawamaina hebat jasa. Asbah wan nazairna hebat, tapi nyana lupa di duit pamarentah. Hei, nonsen. Teuh naonan nu kos kitu. Masyaallah. Tah, ieu Yahudi orang nu kos kara itu. Taurat dicekal nganggap yana pewaris Taurat tapi dipakai neangan barang nu hina yane dunia geus aya ge manehna tetep bae nyokot deui bae ngomongna lamun diomong sayuk parulana bakal dihampura. Masyaallah karim harapannya na al-maghfirah tadi hampura padahal wahum aiduna ila ma falu terus-terusan manehanana musirruna alaih
terus bae padahal mah nyana nyokotan dunia dia padahal mah walaisa fit taurati wa'dul magfirah mal israr setik-ketik acan perjanjian dina kitab Taurat bakal dihampura lamun nyana netepan karena nyokotan dunia melalui kitab Taurat ti dituna nyokotan riswah sogok menyogok tina kitab Taurat nah nyokotan pajak tina kitab Taurat nah nyana ngomong bakal dihampura padahal laisa fit Taurat wa'dul magfirah setik-ketik acan janji hampura bari nyana netepan karena salah kitab Taurat alam yukhad alaihim mitsaqul kitab apakah henteu dicokot isipam takripan geus alaihim paranehanana mitsaqul kitab janji kana kitab Taurat manehanana kapan nyaho jeung geus berjanji bapa moyang baheula nya teh apan ngaroromong tina perjanjianna alla yaqulu 'alallahi illal haqq nyana moal ngomong ka Allah Subhanahu wa taala kecuali anu bener kecuali nu hak nyana geus ngaromong ka bari itu baheula bapa moyangna wa darasu ma fihi nyana teh geus mararaca kana naon isi kandungan kitab Taurat tapi palima kadzabu alaih kunaon nyana ngabohongkeun make jeung ngomongkeun bakal dihampura ieu sayuk parulana padahal nyana netepan kana dosa ya wa darul akhiratu desa akhirat kampung akhirat khairul lil ladzina yattaqun lebih bagus ke jelema anu sieun kana paharaman eta teh haram sogok menyogok urang inget darul akhirat embung eta teh haram lantaran eta teh korupsi embung eta teh haram eta teh lantaran pajak embung mun inget ka darul akhirat khairun nyana teh moal daek ngadahar duit nu haram afala yaqilun apakah nyana teu berakal eta kiai-kiai apakah nyana henteu ngarti eta DPR apakah nyana henteu paham eta pejabat padahal eta haram kok terus bae coba bacakeun di kitab tah tangkorak DPR baca ku sia goblok pemerintah baca ku sia tah aing mah supaya si ulah ka neraka baca ku sia tah afala yaqilun sia gablek akam teh si tolong tungtung orang ribut deh jeung nyana lain kana sehatan ribut silih teluh bae ulah pud dedang bae pud atuh maksudna sabangsa ieu sadur gara sehatan ku geus kabehan kitu sugan teh mah bakal na kiai jadi bupati teh bisa nganasehatan minimal jang dirina horeng katangkep nyana ku ari masantren sugan teh mah kiai jadi DPR sugan teh mah bisa nganasehatan umat minimal jang dirina horeng nyana ambalayah kabelah dituna Quran aya di otak nyana kitab aya di hate nyana sagala rupa aya di otak nyana tapi nyana teu make persis kos Yahudi anu warisul kitab nyana ngawaris kana kitab Taurat bari dibaca ku nyana bahkan didengung-dengungkeun ku nyana tapi nyana tetep maksiat dengan bahasa sayuk parulana bakal dihampura enak aya lu je urang ngomong ka DPR hei Pak atuh langsung membilang kage dihampura Gusti Allah mamah enak aya lu je cak pemerintah dam kage urang geus pensiun mah urang geus minta hampura enak aya lu gua tabok lu ngomong sangeunana sayuk parulana deulekeun emang catetanana raqib atib kinca katuhu bakal nyatet si hades masyaallah ngailah jang ukuran urang sing hade ulah nuturkeun Yahudi urang geus jauh perwatakan Yahudi nyana ngaku sebagai pewaris kitab Taurat nyana maca kana kitab Taurat berjanji dina kitab Taurat manehanana tetapi manehanana anu mengingkari kitab Taurat cak dina kitab Taurat ulah maling nyana maling cak dina kitab Taurat ulah mabok nyana mabok cak dina kitab Taurat ulah zina nyana zina cak dina kitab Taurat ulah pajak nyana pajak cak dina kitab Taurat ulah sogok menyogok nyana ngalaksanakeun dengan bahasa sayuk parulana gerak ka akhirat dibeuleum nyana ulah nyana bae penginjil sarua ulah nyana bae penguran geus sarua bae Quran kuari dibaca Quran kuari dihartikeun Quran kuari dicarita-caritakeun tapi teu dipake naon hartina ieulah bakal ingatkeun wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala yaqilun kampung akhirat leuwih bagus pikeun jelema nu sieun kana berbagai perharaman-perharaman
dah ditanyakeun ku Gusti Allah boga akal henteu sia lamun boga akal jauhan eta haram lamun sia boga akal sempurna jauhan mabok jauhan zina jauhan maling korupsi jauhan pajak jauhan sogok menyogok aman tidinya aman jaga di akhirat. Kangjeng Nabi Musa teh lahir di tengah-tengah kebiadaban Firaun. Awalna kaum Bani Israil nu di Palestina teh urbanisasi urban ka Mesir. Saat menjabat Firaun ngaku jadi raja, naik ngaku jadi pangeran. Kaum Bani Israil teh terdesak, Israel teh diperbudak ku raja Firaun. Untuk menyelamatkan kaum tersebut, Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi Musa nu lahirna Kangjeng Nabi Musa teh di Mesir. Lantaran sieun besi dipaehan, Allah ngainstruksikeun ka ibuna balangkeun ka laut. Tanggung jawab cak Allah engke bakal disusuan deui ku maneh ka kawasan Allah. Lahir di tengah-tengah kebiadaban Firaun. Lahir sieun indungna dibawa balangkeun ka Bangawan Nil angkleng-angklengan cokot ku Firaun. Lamun lain menang Allah saat Firaun keur nungguan bayi anu bayi mana lalaki bunuh di mana laki dibunuh tapi ieu manggi anak mandi orok di Bangawan Nil dibawa ku keluargana di rumah ku Firaun coba eta Maha kawasa Allah. Nangis ibuna Firaun, ibuna Kangjeng Nabi Musa. Ceri Kangjeng Nabi Musa da teureun-eureun. Kulantaran sapai cerik dua pai cerik cak raja Firaun meureun ieu eta aya indungna kajen ku kumaha ge. Geus, kuari mah cak eta ieu saanu bisa nyusuan mah geus lah pokona penting cici. Ayo dibayar ku aing cak raja Firaun. Teanga disusukeun ka ieu cerik bae susukeun ka ieu cerik bae jalain indungna susukeun ka ieu cerik bae coba deangan sabae coba di luar lembur ieu aya kadinya indungna cek Allah ka ditu geura maneh kuli nyusuan ge kuli kula sugan bae cenah daekeun atuh ka kula mah teu nyawan indungna coba disusuan langsung wah daekeun ka sia mah tah geus ku sia susuan pajar lain indungna di jero batina seuri aya cerik aya mana Kangjeng Nabi Musa seurina itu emang anak ai jaknyana ai cerik mun kanyawan dia dibunuh tapi ka kawasan Allah aman terus we anak disusuan ku indung bari teh nyahoeun disangka lain indungna coba eta ayo ye gede dididik di pendidikan penuh kebiadaban teu aya norma-norma agama ketauhidan pinuh ku didikan ahli-ahli sihir didinya teh peradaban buang kawarah Allah Maha Kawasa dek ngamunculkeun rasul di tengah-tengah kebiadaban Maha Kawasa Allah gedelah Kangjeng Nabi Musa digalilah perkembangan di negara kaum Bani Israil teh ieu teh di naon kitu ngaranna diperbudak jauh jeung kaum asli Mesir minta pertolongan ka Kangjeng Nabi Musa lantaran ribut jeung salah satu kaum ditinju ku Kangjeng Nabi Musa dah sugan teh moal pae masyaallah kagagahan Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa dibalik ka dinya anu ngabejaan Firaun neangan maning ulah balik dibunuh sia berangkatlah Firaun ka negeri Madian. Ini lalakon kamari bisa pohon deui sia. Tuh, emang atuh pohon bae jangan nonton TV malulupan. Nah, berangkat nyilib Kangjeng Nabi Musa teh nyilib. Lantaran Firaun kadenge ku jana kabehan, tewak Musa, bunuh ku aing sia. Buat ieu nu deuk ngancurkeun karajaan aing.
berangkatnya anak Madian di Madian aya aki-aki etalah Kangjeng Nabi Syuaib didelegeun ku aki-aki ceng di mana sih ya ulah di Mesir cek naon ka dieu bahaya puguki lah bahaya naon tuh paehan kula ku Firaun emang naonan sih ada paehan tak kula nulungan Bani Israel kula ditinju juga depol pae modal ki sudah gagah amat tuh nyaho ieu ku Gusti dibere kagagahan kula geus tah ngangon bae teh sia tah ayo geus ngangon embe nya ngangon embe teh cek Kangjeng Nabi Syuaib budak lain deui cek yeuna lain deui budak kajen kuku mah goreng Kangjeng Nabi Syuaib teh pan geus dititipan tongkat ieu tongkat teh meunang ti Kangjeng Nabi Adam jatuh ka Kangjeng Nabi Syuaib ieu kita dibikeun engke ka minantu sia Kangjeng Nabi Syuaib darekeun minantu nu mana ieu potongan Haji Pendi mama nya kos kieu mah lain tulunganan beuleumeun ieu mah jagana Kangjeng Nabi Syuaib ge deula lain deui cenah ieu mah ieu. Kanyahoan lain deuna di mana? Begitu anak Kangjeng Nabi Syuaib hendak nginuman embe aya batu buade jasa embe teu bisa nginum aya Kangjeng Nabi Musa kadinya aja ditulungan ku Kangjeng Nabi Musa eta batu sakitu gedena diangkat ku saleubelah doang tah inuman bebeja anak Kangjeng Nabi Syuaib teh ka bapana bah aya pemuda kasep bah gagah jasa bah aja kumaha kagagahan aku mah emang atuh sumur aya batuan teu bisa nginum maju ku nya ku sabelah doang bah coba teh kada kos kumaha sih jelemana tah kada neng kada tah kada itu kak ulang abah nih tah kada itu kakak saya nyebut kakak aing kita gitu asli nama siapa ajar bener mah dikira-kira seperti gitulah jadi orang bahasa kampung kan gitulah jadi pan ngajina gejak tadi gejak ke kampung kan tidak kadi tuh ku abah di mana abah di ditu ayo neng tela antara kakak mah teh nyaho pan ayo Jordan pan kos di urang gitu lo buat pasawahan cai pas Siti Sopuro teh anu dihareup ngalangkang kena cai sedangkan gelis putih kadele ku Kangjeng Nabi Musa wah ieu barang haram ya waduh nyingkap kieu kadele dina cai teh putih neng wan di tukang neng kakak dihareup tuduhkeun bae ka mana emang kunaon nah nyingkap neng kos kitu teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Syuaib oh berarti lain zaman sambarangan coba lamun Haji Pendi dikira-kira nyana dihareup aju nyingkap waduh Masya Allah milik amat aing rizqum minallah mal beres nya bakal jadi hukum lagi neng ulah kenceng teuing leumpangna neng emang kunaon kalangkang abeh kebal neng emang mal beresnya nama tuh tapi Kangjeng Nabi Musa malah lain itu beres sih tukang neng tuh geus dijaga ku Allah embungeun deuleu barang haram-haram kos kitu teh ya Allah bejakeun kos kitu ka ayat oh berarti lain sembarangan kacaritakeun mah terus we kitu ngangon dikawinkeun jeung anak Kangjeng Nabi Syuaib ngaranna Siti Sopuro cuduk kana waktu ningang kana mangsa tahun kaduana Kangjeng Nabi Musa di jero hatena kudu balik ka Mesir bawa pemajikanana bah kula ka Mesir deui bah kula ieu pemajikan geus dibawa atuh kumana bawa berangkat didoakeun ku Kangjeng Nabi Syuaib tah ieu tongkat engke nu asli bakalna dibere ku Gusti Allah ieu cekal heula sebagai lambang ieu keneh bakalna oh dibere tah ku mitoha teh berangkat peting teh nyaho arah ka ler kidulnya tiris luar biasa lewat ka Gunung Tursina endeu ka Mesir ti Madian ruteuna dijelaskeun teh Madian set ka Mesir teh ka dieu tah set ieu Gunung Tursina belah dia ka dieu teh ka dieu deui balik deui tah ieu Mesir tuh atuh sia mah moal nyaho jitan ka ditu
Terus ya sok sombong bentar lain sombong yang bakal cerita gitu. Nah gitu dah. Iya Madian, set ka dieu tah. Ieu ka dieu ya Gunung Tursina, tah ieu Mesir. Nah ti dieu ti Mesir tah ti Mesir tah. Tah ka dieu tah set, nah ieu Palestina. Deket jadi orang mau naik bus teh bisa. Yordan, Mesir, Palestina. Masya Allah tidinya Kangjeng Nabi Musa teh ningali cahaya kadeleun laku Kangjeng Nabi Musa cahaya padahal mah eta teh cahaya ilahi lain sacahaya-cahaya na Kangjeng Nabi Musa ge apal ngan bebeja bae ka pamajikanna neng di dieu bae kakak teh butuh seuneu lantaran mun teu nyarita seuneu kanu jadi pamajikan engke beusi tagoyur poek bada tiris di ditutu aya seuneu kadeleuna padahal geus apaan Kangjeng Nabi lain seuneu ieu lain sembarangan panggilan langsung ti Gusti Allah tapi nyana bersyariat bahasa syariat tungguan neng kakana deuk nyokot seuneu lain padahal mah nyahoon Kangjeng Nabi Musa berangkat tet eta lah Kangjeng Nabi Musa mukalamah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala berangkat Kangjeng Nabi Musa langsung ke Mesir di Mesir aman menghadaplah Raja Fir'aun Kangjeng Nabi Musa teu aya nanaon sebab anak pan anak angkat anak kincik Kangjeng Raja Fir'aun entas di mana aceng teh abah neangan ka dieu geus dikerakeun aceng eueuh oh tasnya babah geus ulah ka mana di dieu aceng teh nya pan anak abah aceng teh tapi jero hatena mah buaya wah iya cek rain deui cek gagah jasi anak aing ieu geus aya sieun tah teu lila kabelah dieuna kemun saminggu 2 minggu aya deui kaum Bani Israil anu dihinakeun ku kaum Kipti didinya minta tulung deui ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa teh inget beuh aing lamun ieu ditulungan deui dihajar paeh deui bahaya aing idinya teh Kangjeng Nabi Musa ngan sakadar ngomong doang dibejakeun ka Raja Fir'aun Musa ieu bahaya Musa bahaya lantaran nyana selalu kitu na nulungan kaum Bani Israil idinya nyeun kekuatan Raja Fir'aun saenggeusna titah negor Kangjeng Nabi Musa ka Raja Fir'aun teguran sekali awas hati-hati berangkat maneh ka ditu jeung kakak maneh Harun sekali 2 kali 3 kali rame masyarakat maning dibeakeun Musa mah rencanalah Kangjeng Fir'aun hendak hajar Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa jeung kaum rajeng Bani Israil di dieu indit nyilip diudang ku Raja Fir'aun datangkah Laut Merah dinya kelabakan masyarakatna akhirna instruksi ti Gusti Allah eta nu aya di leungeun tongkat hajarkeun diajarkan belah 12 jalan berangkat selamat Raja Fir'aun langsung nyusul datang ke tengah kanyu paehlah Raja Fir'aun tinggal Kangjeng Nabi Musa jeung masyarakat kaum Bani Israil terus we dididik ku Kangjeng Nabi Musa ka tauhidan diajak iman ka Gusti Allah kabelah dieuna mulai ngolembar na pisan mah ketika Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah selama 40 poe puasa dipanggil ka ditu dipanggil tengah-tengah dipanggil ternyata ya Musa samiri nu nyiptakeun sapi anak sapi patung anak sapi bisa ngomong coba eta lalakon puara jasa Kangjeng Nabi Musa turun di Gunung Tursina ternyata masyarakat ngomong ke Kangjeng Nabi Musa kami madaek warima ibadah percaya ke pangeran anjeun ya Gusti Allah tapi kami panggieunkeun patung cara Musa sami buang ka warah cek Kangjeng Nabi Musa kakarak ditinggalkeun sakieu bae Kangjeng Nabi Harun dicarekan kakak ieu gawe kakak ieu ditinggalkeun 40 poe bae kieu ku kakak ieu acak-acakan ai kakak naon gawe sih ai kakak emang teu dakwatan naon Musa ulah marah maneh aing ge sarua aing nya eta aing ge sarua dakwah aing teu didenge datang ka aing ge ieu aing putus asa henteu
ulah marah engke lamun urang ribut engke mana teuing masyarakat oh hampura ka duh ngiraheun kana tiis ka hampura ka yuk urang dakwah deui babarengan urang mah lain pasti berkat bae datang ka paeh teu nanya pasti berkat eta henteu bapak masalah gede bae pelukan berangkat deui dakwah Kangjeng Nabi Musa akhirna titah berangkat ke Palestina nyalametkeun kaum Bani Israil ieu ti jurang cicing didinya setelah cicing terus ngolembar ilah cek Kangjeng Nabi Musa kudu nurut anjeun ka Gusti Allah iman anjeun ka Allah iman ka kaula sebagai Rasul Allah jeung kudu nyekelan kana kitab Taurat ieu teh kitab lain sambarangan ti Gusti Allah. Nah di zaman harita teh kapan turun temurun Taurat teh terus dicekelan ku kaum Bani Israil yang Yahudi teh datanglah ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieulah ku Kangjeng Nabi dicaritakeun walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah ari jelema-jelema Yahudi anu nyeklan page bil kitab kana kitab Taurat anu asli nu baheula anu henteu ditahrif henteu ditagir henteu dirubah-rubah anu lamun kitab Taurat teh dirubah mah bakal akur jeung kitab Al-Qur'anul Karim yakni kitab nauhidkeun ka Gusti Allah ngimankeun ka Rasul Allah jeung make syariat aturan-aturan ti Gusti Allah nu mantak cek Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka ayeuna ieu Yahudi anu nyekal teguh kana kitab Taurat anu asli datang ka zaman ayeuna zaman kaula hajunya nangimankeun ka Al-Qur'an sebab dititah di jero kitab Taurat ge engke lamun aya Kangjeng Nabi Muhammad eta teh rasul aing anu terakhir iman anjeun kadinya iman Yahudi anu asli mah anu nyekelan kana kitab Taurat mah asli aya Kangjeng Nabi Muhammad teh nya langsung maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah pindah tina tadina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah datang Kangjeng Nabi Isa rasulullah di zaman umat kuari incu-incuna Isa zaman ka Kangjeng Nabi Muhammad ganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah kulantarannya nanya kelan kitab Taurat anu asli kuari datang ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad atunya na iman ka Kangjeng Nabi Muhammad instruksi cek Kangjeng Nabi kudu salat atunya na ge nurut wa qamus shalah nya ngalaksanakeun salat kumaha tah Yahudi nu nyeklan kitab Taurat nu asli kuari iman ka Kangjeng Nabi Muhammad ngalaksanakeun aturan syariat Kangjeng Nabi Muhammad salatnya na sesuai jeung aturanana cek Gusti Allah inna la nudi'u ajral muslimin berarti eta Yahudi ngaberesan diri ngaberesan umat ngaislah-islahkeun diri ngaislah-islahkeun bangsa berarti nyanda teh nyeun kaberesan atuh cak Allah inna la nudi'u ajral muslimin sanyana kaula nu agung moal nambuh moal nyanyiakeun kana ganjaran jelema nu nyieun kaberesan kosaha eta Abdullah bin Salam nyana nyekelan kitab Taurat dibaca kunyana dipake kunyana jol Kangjeng Nabi langsung nyana iman ka Kangjeng Nabi kitab Taurat na kunyana ditutup nyana kuari maca Al-Qur'anul Karim kurang kumaha asli atuh kok urang kuat Yahudi nu ayeuna aya di Israel Yahudi nu aya di Amerika Yahudi nu aya di Eropa Amerika Australia termasuk nu aya di Indonesia Yahudi anu henteu nyekelan kana kitab Taurat nu asli lamun nyana nyekelan kitab Taurat nu asli bakal iman ka Al-Qur'an iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara Abdullah bin Salam eta teh ulama Yahudi Abdullah bin Salam teh nyekelan kitab Taurat ngajarnya na kelantaran asli ke kitab Taurat tak col Kangjeng Nabi iman Masya Allah iji
jadi Yahudi nukuari nu teiman ka Allah teiman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad teiman ka Al-Quran eta mah Yahudi anu gede hulu anu nyekelan kitab Taurat lain kitab Taurat nu asli tapi nyekelan kitab Taurat anu muharraf ieu anu geus dirobah-robah sakahayang dirina sakumaha tadi lamun nyekelan kitab Taurat anu asli mah dititah ulah babanda ulah di dunia nalika neangan dunia tejang syiar agama Allah tapi kamari geus dijelaskeun horeng Yahudi anu henteu nyekelan kitab Taurat asli mah yakhuduna rabb hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa yatihim maradun mithluh yakhudhu alam yukhal alaihim mitsaqul kitab nyana kuari du dunia dicokot teh nyaho haram teh nyaho halal terus baiknya nama cinta duniana luar biasa bahkan mabok bahkan zina bahkan maling sakadeknya lamun disinggung-singgungnya ngomong sayu farulana kami mah bakal dihampura kitu kena lamun datang deui aya kesempatan jang neangan dunia wa iyatihim maradum misluh yaquduh dicokot deui eueureun salilah hirup di dunia urang ge sarua lamun di dunia bae mah moal mati urang nyaritakeun zaman gedoran urang nyaritakeun zaman Belanda nu mantak guru-guru urang karuhun-karuhun urang mararatih kunaon eta anti dunia tembak ngebul bacok nyaha onan rompang kunaon eta anti dunia kiaina di mana nyarita didarengekeun ditaluturkeun kunaon eta anti dunia teu hayang dibere nya urusan dunia Allah nu ngatur lamun kiai geus ngondisikeun dunia contoh sekolahan ngondisikeun dunia pendidikan mah maju kropos jerona yayasan lain jore bagus jang ukuran pendidikan mantap jasa Arab Inggris dan lain berbagai bahasa hitung-hitungan politik bagus kropos jerona sebab tujuanana dunia pesantren sarua bae nyieun proposal urang itu pesantren salap ge disumbang ku pemerintah dunia kropos jerona ayo coba ayo kumaha deui atuh daeknya na ngadoa di panggung mun dibere duit cara si eta kropos jerona sia mah seuri bangun heuleuh teh gitu kropos jerona ayo da kumaha deui babarengan cenah jeung partai dibere duit ieu mah cenah hiburan bae hiburan tolol tah emang ulah ka partai kudu karena Allah pek bae maneh di Golkar karena Allah lillahi taala Allahu akbar aya jelema di partai karena Allah malah aya atuh dah naon henteu cenah kula mah teh di Golkar aya ge di nu tandukan teh weh Alhadin sawah pada bae ge sira memengkoon atuh sarua masyaallah sarua kiai lamun geus cekelan kana aturan Al-Qur'an mati contoh Syekh Nawawi Tanara ya Allah ya Rabbi Syekh Nawawi Tanara muridna lain lalagan jara di ulama nu kuari di Indonesia mayoritas ya murid Syekh Nawawi kabeh kitab nu diaji kitab Syekh Nawawi murid-murida kamari kula zarah ka mana tuh ka Mandalawangi kamari kok pengen kiai zarah ka Kiai Muhammad Yusuf nu kukula dititah-datangan makamna melalui Kiai Jamal kapanggih aya di Mandalawangi emang saha eta Kiai Yusuf teh anu ngahadaman Syekh Nawawi nyekelan Al-Qur'an Syekh Nawawi na Al-Qur'an mararatih anu ti Mekahna ka dieu pernah hiber hiber ti Mekah ka dieu lain lalagaan kan mun haji pede hiber ragag aku lah usul ke malaikat ragagan ulah kena aya nah emang aku begitu lalakona ya Syekh Nawawi teges ngarang sababaraha kitab memeh ngarang tafsir Munir teh Syekh Nawawi de kunjungan ke 17 negara Masya Allah zaman hese dunia nyana geus kunjungan ke 17 negara di Mekah teh deka Mesir deka Yordan deka Palestina ka Israel deka Syria deka Yaman Masya Allah zaman hese himahna pohara jas Syekh Nawawi
lantaran engke lamunnya ngarang tafsir teu nyaho lebah bahaya, teu nyaho nyaritakeun tentang kisah kaum Iram, kisah kaum Kangjeng Nabi Soleh, kisah Kangjeng Nabi Lut, kisah Firaun. Engke lamun teu nyaho engke kumaha nyaritakeun tafsirna nu mantap. Coba ya nyaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf, Mesir berarti Firaun, Mesir berarti nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa, Israel, Palestina berarti Aqsa. Mantap dijajah heula ku Kangjeng Nabi ku Syekh Nawawi memeh ngarang tafsir. Abeh jelas ke tafsir. Masya Allah. Tiba-tiba ya instruksi ti Al-Azhar, ulama-ulama ti 17 negara hayang kapanggih jeung Syekh Nawawi kumpul di Al-Azhar. Al-Azhar teh 1000 tahun sebelum eta geus aya Al-Azhar. Lain lalagaan Al-Azhar memang kumaha kitu. Tiba heula Al-Azhar. Imam Syafi'i Al-Azhar, eta nu kabarah dieu Imam Sujai Al-Azhar. Wah beh, Al-Azhar baheula mongkos kitu. Lain lalagaan. Nah, ieu aya instruksi, aya surat kudu dibawa Syekh Nawawi ka Mesir dipenta pertanggungjawaban karanganana hayang nyaho ieu jelemana kos kumaha lantaran karanganana pohara hebat amat. Karangan-karanganana ieu bilagah amat. Urang mana ieu Nawawi Al-Bantani hayang nyaho kos kumaha jelemana. Coba cari nyaritakeun langsung Syekh Nawawi kos kumaha panggil kutu 17 negara. Langsung datang utusan ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na geus rencana deuk berangkat ke 17 negara. Berarti Syekh Nawawi geus nyahoeun aing bakal diondang matak sakalian. Eta hebat Nawawi teh kos kitu. Masya Allah. Sekretaris Syekh Nawawi di Makkah teh Kiai Sukari Petir, kakana Kiai Syamsuddin. Ari ieu ngaranna Muhammad kitu tah ieu teh hadamna Muhammad Yusuf teh hadam tukang lamun aya naon ka Syekh Nawawi mun aya naon sen bari ngaji terus we ngahadaman Syekh Nawawi padahal Syekh Nawawi mah teu hayang dihadaman tapi terus we ngahadam akhirna kapake ku Syekh Nawawi berangkat Syekh Nawawi ka Mesir ndek nyumponan panggilan dunia, panggilan ulama dunia di Al-Azhar. Di samping ulama-ulama ieu raja-raja saat eta hadir kabeh deuk menyaksikan Syekh Nawawi. Nu diajak ku Syekh Nawawi ya Muhammad Yusuf hadamna teh eta bawa tas gitu bawa. Ki Sukari mah kebenaran henteu diajak duaan. Berangkat datanglah ke Mesir. Geus datang ke Al-Azhar, cek Syekh Nawawi teh Yusuf hades ya. Jubah aing pake Gus Yai. Nya, tak. Engke sia lamun dipanggil Nawawi Bantani sia tampil. Aing hadam sia. Cek Muhammad Yusuf kitu amat ulah ngomong geus kitu wae sia. Engke kumaha tuh engke kula geus sia ku aing dijampe ya. Cak. Jadi pinter. Eta Muhammad Yusuf dijampe jadi pinter. Coba-coba kuari anak orang jampe ku Haji Pendi nggak bodohan. Nu tadina talar ikroh henteu. Ulah coba-coba. Jampe teh sih ada jampe. Langsung settingan Syekh Nawawi. Maksud Syekh Nawawi kurang aing embung kanyahoan bahwa aing Nawawi. Embung kanyahoan geus sia bae. Batur mah ulama internasional embung kanyahoan. Urang mah nu lain kiai ge bogana boga kartu nama KH. Malah memberi profesoran dia. Belon jasa emang urang mah. Lain kiai ge wayang ngariung mah aing kiaina. Aing kiaina abe berangkat gede. Masya Allah. Syekh Nawawi langsung datanglah ke Al-Azhar ieu. Syekh Nawawi mah dilawan kieu hadamna. Ini siapa? Saya hadamnya, Pak. Panggilan pada Syekh Nawawi Al-Bantani supaya maju ke mimbar untuk dipinta pernyataan tentang karangan-karangannya dan dipersilakan untuk menjelaskan tentang berbagai ilmu-ilmu. Dikicipan gue naik ya. Ya Adam naik pakai jubahnya anak. Eta ku akur deh jubahnya. Langsung
maka bahasa Arab mupaseh teh nyaritakeun tek menang saparapat jam asa naing teter cek ini ngomongnya. Saya tidak bisa melanjutkan kira-kira pakai bahasa orang. Saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan saya karena saya terlalu letih di perjalanan, maka yang akan melanjutkan adalah hadam saya. Nyana bergaya Nawawi deh. Silakan hadam. Syekh Nawawi atuh kadinya teh langsung cerita. Syekh Nawawi make bahasa Arab nu paseh nyaritakeun tentang karangan-karangannya na tek. Di samping nyaritakeun karangan, nyaritakeun negara Indonesia nu keur dijajah ku Belanda. Bahkan nyana termasuk di jerona pemberontakan terhadap Belanda. Boga ranting-ranting disebutkan di dia di Banten daerah anu itu adalah pemberontakan akan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalamnya termasuk saya dan Jawa Tengah anu, Jawa Timur anu. Itulah kami sedang mengadakan pemberontakan terhadap bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Jadi di samping nyaritakeun ilmu secara internasional, nyaritakeun pembicaraan tentang negara secara internasional. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gideg kabeh ulama jeung kepala negara-negara nu sejen. Beuh, sakieu hadamna pohara jasa. Komo Nawawi nu aslina. Cek nyana hadamna bae geus pohara jasa cek ini. Masyaallah, tercengang kabeh. Wow. Watu tetep bae anu diboro nama Syekh Nawawina. Nu make jubah Syekh Nawawi teh hadam. Dicariuman leungeunna waro segala sebab ieu mah hadam doang pan atuh Yusuf anu diangkat-angkat terus ditandu-tandu datang ka potong tandu lagi wah didiukeun cek Nawawi mantap ya lah ieu mah teh kajawan cek kana geus namah-tamah dahar terus ulama kahareup kabeh kepala negara kahareup kabeh timbullah pertanyaan-pertanyaan begitu pertanyaan sakali dengkeun ku Syekh Nawawi bakal wah asana teter cek asana teter moal beres ye kajian gokong wah daripada moal beres cek Syekh Nawawi nangtung Syekh Nawawi tadi sia Yusuf adik Yusuf buka jubah sia jadi ku aing dipake deui kabeh kaget Nawawi nu asli kula cek cenah teh ieu mah hadam kabeh kaget atuh waduh ieu kami katipu kabeh waktu kabeh diboro Syekh Nawawi itu kuari ke Syekh Nawawi cium tangan dan lain sebagainya beres lantaran kewalahan Syekh Nawawi kewalahan udah Syekh Nawawi udah cukup ieu tah kopeahna ku Syekh Nawawi dikitukeun dimiringkeun kacapean masalahna pan aya capek urang geus sok kitu kan tah dikitukeun ih ieu gedong dengdek kopeah didengdekeun gedong dengdek masyaallah aya haji pendi mah kopeah lempengnya dengdek bae maksudnya jelmana udah dendek ulama kabeh kaget masya Allah ieu negara lain lalagaan ieu gedong dengdek ku kopeah dengdek bae wah tuh cicing kabeh capek saya ceknya nanti nu wani akhirnya geus mentak tenang didengdekeun dong kopeah dengdek. Nah terakhir setelah pertama isukna bahwa kami atas nama negara dan atas nama Al-Azhar akan memberikan hadiah. Insyaallah hadiah ini luar biasa. Mohon diterima. Cek Syekh Nawawi, saya akan kunjungan ke 17 negara. Ini hadiah disimpan dulu di sini. Saya nanti akan kunjungan dulu. Insyaallah kapan-kapan saya pulang saya ambil. Embungeun dibere hadiah. Atau potongan gitu mah, Pak? Gawe henteu naon teh hayang hadiah tolol teh coba yuk. Eta akhirnya berangkat ke 17 negara ari teh dicokot embung teh hadiah moal kuari ge eta hadiah nu jang Syekh Nawawi masa keneh termasuk tanah milik Syekh Nawawi nu di Mekah nya kan dibere ku raja eta atas nama Syekh Nawawi kuari ge diteangan ahli warisna neuk dibayar triliunan diselidik warga desa ahli waris aya man Syekh Nawawi kan boga wasiat ayat 7 wasiat lamun wasiat eta dirumpak wasiat eta bakal cilaka mentak eueuh ih lain lalagaan teh Syekh Nawawi tah kukula
ditanyakan coba kuburan Muhammad Yusuf Mandalawangi aya kula ada jarah ka ditu di teangan aya pamarintah jarah ka ditu aya kuburanana baheula jana balik ti ditu nyeun pondok teu lila maot jadi unon terus ke datang ka ayeuna ai incuna mah anak incuna mumpama aya jarah tah Muhammad Yusuf teh nu babarengan jeung Syekh Nawawi ya Allah ieu eta Syekh Nawawi teh kami murtapiah eta tah kali pasir eta teh kapan alo lantaran eta teh anak Kiai Haji Basuni teh eta ke Ki Murtapiah teh kapan ka datang ka Syekh Nawawi di Mekah cak Syekh Nawawi teh ya sia ieu teh dibere doa ieu nya ngan doana 3 kali balik ulah napas di mana-mana maneh darurat baca nya aya catetanana tarima ayo pantak ke Madinah di Madinah teh kapan ke Mekah deh waktu di Madinah ke Mekah pan baheula mah zaman naik onta teh kapan 70 onta 100 onta di KL-KL-keun bae kapan ai pemimpinna mah hiji atawa 2 dihulapan nya nama sakeduk teh jaban sakeduk kabeneran nyemur tapi teh pangtukangan naik ontakna weting ge kontreng baheula maka Mekah teh kos kitu nasibna buruk nyebur tapi teh pegat sakedupna pegat jeung onta nu hareup waktu onta itu bagus ka mana rombongan tinggal iekeun teu maju onta mah lamun sorangan mah barang ditinggal waduh cak murtapiah ieu aing pegat di musejen masyaallah ceurik leutik sorangan kan nu bogana mah teu heula lieu ka dieu sorangan ka ditu sorangan tengah-tengah gurun sahara beuh ieu aing sorangan mana nya awewe batur ceurik teh lain lalagaan Nyi Murtapiah inget dibere doa ku Syekh Nawawi dibaca tulisanana aya 3 balik ulah napas teu datang-datang sabalik ge teu napas teu bisa panjang tina tita 3 balik teu bisa lah cek Nyi Murtapiah sanajan teu napas ge sanajan napas bae ge Syekh Nawawi mawali ieu dihadiahan aya Syekh Nawawi di Mekah harita nah dibaca bae kunyana bari napas-napas oge ge menta ka Gusti Allah tak ieu diijabahna doa eta rombongan kapilah anu ti heula lulus ninggalkeun nyana bangsa kira-kira bangsa 10 kilo leuwih lah HS kabeh prak lu hudang hiji-hiji acan HS dikersakeun ku Gusti Allah. Ajunya Siti Murtapiahna jol bae aya tamu. Assalamualaikum. Urang Arab tapi make bahasana bage bahasa urang. Ya, si sorangan di dieu. Siti Murtapiah ieu urang Arab bisa bahasa Sunda heran aing mah. Ayo, aing anya teh geus basin-sin ya. Ya, tuturkeun ya, pokona masih naik kerja. Cek Siti Murtapiah urang Arab sih kos urang benteng mah heran aing mah. Ngomong Arab biasa make ieu makena udang-udang make tapi eta ngomongna Sunda. Ses sok sarodi sakjana teh iman negara mulia sakjana naik itu aing nu nonton bari ngomong beta ngomong Sunda. Si Murtapiah ge bingung Arab apa kelahiran mau Eta karomah Syekh Nawawi barang datang tak ka ditu ku si Arab teh tah ku si Arab Sunda dicantelkeun tah geus dicantelkeun geus ya geus dadah eueuh Masya Allah tinggal Siti Murtapiah bae turunnya hei wede kok turu sih atuh aja taruru ge waduh bangun udah kabeh karulia tudang torenganan ieu pangmimpin nama urang Arab keur kabingungan lantaran leungit hiji kan kunyana dihitung tah hiji 2 3 ieu hiji cek dan aing teu tanggung jawab ieu ka mana ieu hiji barang datang teh atuh kaget kan caritakeun ieu bisa ka dieu kumaha bejakeun tadi aya urang Arab gitu Masya Allah tah ieu doa Syekh Nawawi tah kula boboga doana cenah kieu hayang sapi hiji atuh moal dibikeun sambarangan sia mah pake nyandung malulu mal kan gitu eta doana teh 3 balik ulah napas tapi sanajan napas ai darurat mah ternyata luar
Di Timur Tapia kali pasir sahanu teu nyaho pasantren kali pasir Timur Tapia. Masya Allah. Tur boga riwayat urang Tangerang teh lain lalagaan. Ya Allah ya Rabbi. Tah Syekh Nawawi teh ya dulur-dulur da kuari teh tah di Mauk aya turunan Syekh Nawawi. Tah di dieu dirajeg aya turunan Syekh Nawawi. Dia kuari teh jubah Syekh Nawawi jeung cincinna aya keneh. Kayak urang mun carita Syekh Nawawi, kebanggaan ulama dunia Syekh Nawawi. Lain lalek eta kurang nyekelan Al-Qur'an anu utuh wahara jasa. Anu waktu Syekh Habib Usman di Pakojan, Masjid Pakojan nu ayeuna, Masjid Pakojan nu ayeuna. Tah eta teh masjid dengan gua rehab. Eta teh dijieun mimbarna ka Syekh Nawawi kadinya. Umur Syekh Nawawi kakarek 12 tahun. Habib Usman geus jadi mufti Jakarta. Umur Syekh Nawawi 12 tahun. Begitu datang kadinya, "Beb, ini kurang ngidul terlalu ngalet." Wah, tahu dari mana katanya kamu? Ini udah hasil apa namanya palak saya, dihitung. Tetap ini kurang ngidul, Beb. Jangan begitu kamu anak kecil, tahu dari mana katanya. Nyana naik tak kadinya Syekh Nawawi tak didelekeun, plak minta ke Allah. Kadeuleu Baitullah. Beb sini. Ada apa? Sini, naik sini deh. Tuh Baitullah, ini mimbar kan kurang ngidul ya. Masya Allah, lu bukan anak kecil ternyata. Dipeluk Habib Usman, eta hayang nyium leungeun Syekh Nawawi hese jasa. Teu bisa, anu diciuman dia terus udag-udagan. Ini udah dicium teu bisa kan kulantaran budak leutik ai Habib Usman kolot ditikem, cium kunyana. Men hampir Habib nyium leungeun Syekh Nawawi. Itu geus beres dicium Syekh Nawawi ge nyium deui, saya harus nyium Habib sebab Habib kan zuriat Rasul, embungeun dicekelan bae tuh. Batur mah main cekel-cekelan, aja pede mah cium lo. Emang bangka warahnya nama itu. Aduh enggak usah balikin lo. Dibolak balikin. Ya Allah ya Rabbi. Saya umur 12 tahun geus buka sapah deuk kumaha atuh. 12 tahun geus buka sapah kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata bukan anak kecil, kamu lebih dari saya segala-galanya. Tidinya lah langsung Habib Usman mufti Jakarta. Ya Allah ya Rabbi. Kos kitulah carita Syekh Nawawi eta keur zaman encan ka Mekah. Kakarak 12 tahun. Atuh qadieuna lain lalagan. Tenar. Kuari sangat tenar dengan Syekh Nawawi Al-Bantan. Tah kos itu nyeklana eta Al-Qur'anul Karim. Tileletik jalama talal Al-Qur'an. Lantaran asal ngaji teu poho, asal ngaji talar teu poho, asal ngaji talar teu poho, asal ngaji talar teu poho. Urang mah asal ngaji teu bisa poho atuh hese. Yasin ge Yasin aya kata talar heuh jasa. Lam yakunil hese. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbika. Tidak harena ya. Guna eta gara-gara dijampek wajib dimuter. Tuh, ya. Nah ieu Yahudi lamun jakelan kitab Al-Qur'anul Karim nu asli nyana ge langsung syahadat pindah tuta tadina asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cekelan kitab Qur'anul Karim nu asli bakal jitu hebat sakti urang. Kanjeng Nabi sakti, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Ali sakti, sahabat lain nu nyekelan Al-Qur'an sakti, kabelah dieuna wali-wali sangat sarakti diteruskeun ku Syekh Nawawi sakti, Syekh Khalil Bangkalan sakti, Ki Hasyim Asy'ari sakti, kabelah dieuna terus kiai-kiai nu nyekelan Al-Qur'an anu anti dunia sarakti kabeh. Asal enggeus proposal bae sakto. Beres. Masya Allah. Wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu zullah
wallahu a'lam bissawab.